darengikeun ku sia koploknya ya. Aing malina naon lah geus salaladar atuh koplok sia teh meni lain aing setelah ku aing dipikir dibolak-balik ngan henteu we tutung ku aing dibolak-balik lain eta loba nya aduh para pamimpin anu hayang ngajatokeun padedi nya arek para pamimpin arek masyarakat biasa ge geuning loba nya anu ngahujat teh berarti eta teh hayang ngajatohkeun goblok tapi da lainna naon moal kuat goblok sadarengkeun ku sia lah moal kuat ngajatukeun padedi mah moal kuat nya pokona ari jelema bener mah ditang tayungan kudu kawasa ge atuh goblok atuh heueuh dan mah kawasa ge nyaho nu jelema bener mah tah ieu kitu ku aing mah pasti dilindungi gitu beda jeung sararia anu ngahujat anu hayang ngajatohkeun beda goblok sia mah pikiran pusing we kitu dah hayang modaran batur teh nya jadi sia mah bisa-bisa gering goblok gara-gara hayang ngajatohkeun batur cek aing mah geus lah para pamimpin nu sejen geus tong hayang ngajatohkeun pisan atuh sia teh hayang pisannya jadi pejabat goblok dengan kaos aing atuh ngopi goblok sia teh kopi heula atuh kopi naon teh liong goblok atuh lamun ngopi liong nya otak teh sehat goblok lancar we pokona pamikiran teh jadi moal sembarangan ngomong teh gitu pokona mah hade we nya kanu hayang ngajatukeun padedi eureun goblok bisi paeh keur hayang ngajatukeun batur karunya anjir geus wae maksud teh ngaringkuk goblok di kuburan cek aing ge sorangan moal aya nu ngabaturan moal sorangan goblok